Urang saurannya Iting, ke dia sia. Balik Ting. Oh, kalem. Apa? Ulah wakapasea di dieu. Pan erek di urang hayang nyaho ye. Kan eta versi maneh. Maneh dianggap sepele ku Iting. Sepelena kumaha, Pak? Kancep maneh. Kapan maneh anu ngomong tadi? Ting. Siap. Maneh teh loba kasalahkeun. Usaha teh. Ku si ieu, cenah maneh nu ngamimitian. Da emang di dieu sepele maneh mah. Sia anjing ka aing naon. Sok diring cek aing jadi. Dan anjing. Ke heula ulah waka jogring-ring heula. Masalahna kudu puguh heula. Masalah nama awewe jeung Iting mah. Tah. Naon Ting? Jadi kieu Pak masalah nama. Awal mulana Heeh. mimiti abi nge-live kan. Heeh. Pas ninggal teh nah cak aing teh aya Spakbor Mio nge-live. Pak Borneo kan. Heeh. Sieu lah. Oh. Sugan teh naon dagang Spakbor Mio bisa ngomong PT si ieu gitu. Aiteun si ieu. Heeh. Unggal nge-live teh ngajebian we. Da emang sepele di dinya bos. Lain gitu bos, Da emang sepele di dinya bos. Naon ding? Sok naon. Sok diring. Tuh. Pak. Jadi nu jadi masalahna naon? Nepi ka maneh kasinggung. Masalah nama kabogo di dieu teh pan direbut ku si Iting. Dan. Anjir, maneh boga ka Bogo? Boga. Oh, maot deui keur tabrakan kareta ka maneh. Henteu eta mah henteu pacar di dieu tos 2 tahunan lah. Tos 2 tahunan. Ban ayeuna teh kudu nikah ngan ituna hoyong ka si Iting awewe ituna. Hayang si Iting. Heeh. Atuh da tong nyalahkeun si Iting ai kitu mah. Pas dina WA, pas nelpon sok cenah ayeuna kumaha jeung abi cenah hoyong larabi hoyong geus saha cek abi teh maka kitu cek abi teh. Kumaha Ting eta? Da Cing. kumaha gitu nya disebut kasep da kasepan urang gitu nya. Pilaku disaruakeun jeung teh munding gitu. Nya masih gamuning beungeut abi Pak. Moal. Masih gamuning nya masih gamuning. Sa Nya si gamuning beungeutna. Aing juga munding maneh naon? Da aya ganteng atuh ting siga maneh siga naon siga gamuning Beungeut naon sia. Jaket kot kegagah itu juga debt kolektor maneh. Ti bos Jepil atuh nya mah bos ti bos Jepil. Siap. Dan. ya jadina nu nyieun maneh kasinggung masalah awewe. Jadi lain masalah sepele-sepele tadi. Lain. Jangan sepele mah musuh. Jadi jeung si Iting mah geus hese we. Geus eta mah. Hah? Ek di kumaha-kumaha ge moal damai we. Moal, eta mah moal. Tuh. Berarti kan nyerian pisan atuh maneh mah meureun. Lain jadi hate nya mah. Jadi hate Pak. Jadi hate. Jadi hate nya. Wedah awewe. Pada awewe. Kahiji. Terus Pas kedua WA, pas dicek langsung diblokir. anjing. Kumaha jadi kumaha? Heuh, nih kumaha ina? Anjing. Dan. Pak. Maulah diantep atuh Pak. Si Iting mah wanieun. Tadi ge wani Pak, da otot gede nya mah. Dan. Bener teh. Wani. Naon gede ampas tahu ieu mah. Naon ya kopong kieu. Anjing. Wah benar. Wanieun Pak. Wanian benar. Tah. Jadi ku kituna urang rek nanya ye. Hari di luar nu tadi ieu mah nya kalem pas ya mah aya waktuna deui. Maneh